Peting eta Jakarta jadi genjleung ku ayana berita anu geus dirilis ku Jepang, kulawarga Sutama geus ngajian masalah gede di Jepang sarta dijadikan target ku Badan Keamanan Jepang. Hal ieu mangrupakeun reputasi goreng keur kulawarga Sutama. Samentara di kulawarga Subrata, Agus bener-bener bunga ngadenge kulawarga Sutama kamusibahan akibat kalakuana sorangan, geus ditinggakeun ku para investorna, utamana ku para investor luar negeri. Kaharepna pasti bakal loba aset-aset kulawarga Sutama anu bakal lepas atawa ngahaja dikaluarkeun. Bari nungguan proses kehancuran kulawarga Sutama, kulawarga Subrata kudu siap-siap pikeun meulian atawa nyokotan lahan usaha anu bakal dilepaskeun ku kulawarga Sutama. Agus ngumpulkeun kabeh anak-anakna pikeun rapat kulawarga, kabeh datang kecuali Cynthia, anu memang masih aya dina tahanan Udin. Hal anu rek dibahas nyaeta rencana usaha jangka panjang, minimal keur 3 tahun kaharep. Dina 3 tahun kaharep, target anu dipikahayang ku Agus nyaeta ngageser kulawarga Sutama ti posisi hiji. Bila perlu ngajieun koalisi ngajak pengusaha sejen, saperti anu kungsi dilakukan ku kulawarga Sutama sawaktu masih aya keneh Warman, nyaeta aliansi anti Subrata. Teu kudu ngahancurkeun kulawarga Sutama sacara total, cukup ningkatkeun kualitas kulawarga Subrata sorangan ku cara persaingan bisnis anu sehat tanpa ayana kekerasan, pikeun nyokot deui status pengusaha kahiji sa Indonesia anu kungsi dipimilik baheula. Tapi Agus teu niat langsung ngamimitian ti ayeuna, bakal diumumkan heula secara resmi ka sakabeh kulawarga Subrata anu bakal daratang di sababaraha nagara dina acara haul, nganyatakeun perang bisnis secara terbuka pikeun ngelehkeun kulawarga Sutama. Jadi saberesna haul, sagala lapisan usaha kulawarga Subrata, rek anu di jero atawa anu di luar negeri, kabeh kudu kompak, satujuan, bakal dikoordinir difokuskeun kana hal eta. Agus teu bisa nyumputkeun kabungahna, taun ieu haul bakal diayakeun di Subres. Bapak rek ngompakeun kabeh katurunan ti kulawarga besar Subrata sangkan sadar yen kulawarga urang kulawarga gede, anu terkoordinir sacara rapih ti baheula, kabeh bakal dihijikeun deui dina hiji komando ngara satujuan, jadi kudu kompak pikeun ngelehkeun kulawarga Sutama. Warsan jelas sumanget ngadengena, buburu nyarita. Kuring rek ngajieun aliansi anti Sutama pikeun males kalakuan Zidan baheula, kudu bisa ngararat aset kulawarga Sutama, minimal satengahna, urang jonglokeun nepikeun ka urutan 3 ka handap, sangkan hese naik deui pikeun nyusul kulawarga urang. Agus ungguk, di Jakarta sorangan loba pengusaha anu memang teresep ka kulawarga Sutama. Contoh kulawarga Gunawan, lamun kulawarga urang geus ngamimitian nyerang aset kulawarga Sutama, tanpa diparentah kulawarga Gunawan oge pasti bakal miluan. Sarerea ungguk satuju, Agus neruskeun deui, komo lamun samemeh haul urang geus bisa ngahijikeun heula si Udin jeung Sarah, bantuan ti kulawarga Gunawan pasti bakal leuwih maksimal, ngaruntakeun kulawarga Sutama moal kungsi nepi ka 3 taun, dina sataun, satengah asetna pasti geus bisa kapimilik ku urang. Warsan kerung, nah janten fokus ka Sarah, moal janten dijodokeun ka Ziyu, supados serangan kulawarga urang langsung keuna kana mamarasna, upami Ziyu tiasa ditalukeun ku si Udin, otomatis kulawarga Sutama oge bakal taluk, asetna moal dilepaskeun ka batur, pasti ka si Udin. Agus gogodek, ayeuna kondisina beda, reputasi kulawarga Sutama geus ancur lantaran insiden Jepang, tanpa aya serangan ti urang oge asetna bakal laleupasan hiji-hiji. Lamun si Udin ka Ziyu, ngaran kulawarga urang bakal kababawa goreng, jadi sangkan ngaran kulawarga urang aman, si Udin kudu ka Sarah, kulawarga Gunawan masih bersih, teu boga kasus nanaon. Wardi nanya, teras kumaha upami si Udin masih nolak. Agus seri, si Udin geus janji bakal datang dina acara haul, jadi manehna bakal ngadenge langsung ti bapa rencana ngaruntakeun kulawarga Sutama. Lamun si Udin masih ngarasa dirina katurunan kulawarga Subrata, komo lamun geus nyaho kumaha bapana baheula ngalawan kulawarga Sutama, tanpa dipenta pasti si Udin bakal ngadukung. Sarerea unggut-unggutan, terus Agus ngajelaskeun deui. Lamun si Udin embung ngawin Sarah, bapa rek masrakeun tugas ngaruntakeun kulawarga Sutama langsung ka si Udin, terserah si Udin kumaha carana, anu penting manehna anu kudu tanggung jawab, bila perlu bere kapercayaan pikeun mimpin kulawarga sacara samentara, saperti anu kungsi dilakukeun ku bapa baheula ka Warman. Di kulawarga Dinata Bogor, sarerea keur ngariung ngarobrol bari makan malam, ti liona sarerea akhirna pada nyaho kulawarga Sutama keur kamusibahan gede, sarta nyaho oge yen Zidan ngabogaan anak jada ti urut pengawalna baheula, jadi sarerea bisa ngamaklum liona balik deui ka kulawarga sarta geus menta cerei ka Zidan, kabeh milu prihatin kana nasib liona anu geus dihianatan ku Zidan. Teu kawas kulawarga bisnis sejena, kulawarga Dinata kaasup kulawarga kalium sanajan usahana ngalayah di mana-mana, jarang ngebahas urusan bisnis di imah, urusan usaha kabeh bakal dilakukan di kantor Dinata Group, keur kulawarga Dinata duit jeung kakayaan lain hal anu penting pikeun dibahas di kulawarga, tapi kaharmonisan sarta hubungan duduluran anu kudu diwangun. Kulantaran teu mentingkeun urusan bisnis, jadi diantara anggota kulawarga Dinata owo pacogregan nanaon, kabeh silih percaya jeung silih mikanya
Hal eta lantaran warahan karuhuna anu ngabebaskeun tiap anggota kulawarga pikeun nangtukeun karirna sorangan. Paksaan pikeun fokus kana usaha kulawarga, matak teu aneh loba anggota kulawarga dinata anu justru ici kibung di instansi kapamarentahan. Tapi sok sanajan kitu, lantaran silih percaya teh ya, bisnisna tetep lancar silih dukung silih jalan keun tanpa silih temlekeun, kabeh ngabogaan tanggung jawab anu sarua, teu dibeda-bedakeun antara lalaki jeung awewe atawa antara anak jeung incu, jadi sanajan kakayaan triliunan. Teka tempo ku sasahada jarang pamer. Liona jeung dulur-dulurna anu awewe oge menang didikan ti indung, dibebaskeun pikeun nangtukeun karir, tapi tetep difokuskeun kana urusan manajemen kulawarga. Harita Elijah netep Liona bari nyekelan leungeunna. Anjeun sing sabar nying harapan masalah ieu, Liona ungguk. Teu kedah hariwang bu, abdi teu sawios-wios, Iskandar dinata, bapana Liona oge nyarita. Liona, kulawarga urang geus lila tara ngariung kieu, matak tadi bapa geus nyiapkeun kambing guling karesep sarerea. Salah sahiji hidangan favorit kulawarga dinata memang kambing guling, sanajan teu unggal poe aya, tapi mangrupakeun hidangan wajib lamun sarerea keur ngariung, sabab eueuh anu teu beki, justru kuayana hidangan eta kabeh ngarasa betah lila pikeun ngarobrol dina meja makan bari suka bunga, aya oge anu geus dina bentuk sate jeung gulai, teu poho kupat sabagai gaganti sangu, jeung eamping sabagai gaganti kurupukna. Kabeh dihidangkeun sakalian dijagrakeun jeung pemanasna. Ngarah salilana tetep dina kaayan haneut, Bogor memang ngelah kota hujan, hampir salilana hawana tiis, jadi hidangan jenis kitu cocok pisan pikeun ngahirupkeun suasana kaharmonisan di kulawarga. Kaloloban anggota kulawarga memang geus marisah imah, lolobana caricing jeung digarawe di Jakarta, jadi jarang boga kasempetan pikeun ngariung kumplit di Bogor, ngan kabeneran harita Liona balik ka Bogor, jadi kabeh pabeja-beja akhirna baralik ngariung di Bogor. Lioni nyarita ka Liona, teh, kaleresan abdi oge nuju cuti. Salami cuti abdi bade di dia, urang rencanakan acara liburan kangge enjing yu. Liona gogodek, teteh ukur bisa di dia peting ieu hungkul, sabab isuk teteh rek ka Bandung, teteh rek niis di Bandung. Kabeh ngarenjak sarta ngareret ka Liona babarengan, Elijah buburu nanya. Anjen rek matu di Bandung, muhun bu, Liona ungguk. Tika pungkur abdi hoyong janten urang Bandung, Iskandar ngarahu. Pasti anjen masih inget ka Warman pan, hampura bapa baheula gagal ngahijikan anjen jeung Warman. Bapa bener-bener ngarasa salah ka anjen nepi ka ayuna, teu bisa nyugemakeun, teu bisa ngewujudkeun impian anak. Ngadenge Iskandar nyarita kitu, sarerea tungkul, sabab milu mangkarunyakeun kana nasib Liona, Elijah buburu nyiwit cangkeng salakina bari ngaherwes. Ari bapa nyarita naon, ulah sok nyabit-nyabit kajadian baheula, eta ukur nambahan hate Liona beki rahat. Elijah buburu nyarita ka sarerea, sok dalahar sing nikmat, ulah ngaruksak suasana ku nyaritakeun kajadian-kajadian anu geus kaliwat. Beakeun kabeh, ieu domba ngora, dagingna pasti sengit jeung hibu. Elijah oge ngararet ka Liona, Liona, hampura bapa anjen, pasti teu boga maksud pikeun nambahan ka nyeri anjen. Liona ungguk bari seri, teu sawios bu, abdi teu ngalepatkeun sasaha, ulah janten emutan. Elijah ungguk, nya syukur atuh ari kitu mah, mudah-mudahan ku kajadian ieu, Zidan sadar yen hate awewe teu bisa dijieun kaulinan. Liona seri, sumuhun mah, tapi sanes Zidan hungkul, sadaya pameget kedahna sadar kana hal eta, ayuna mah teu kedah nyarioskeun deui Zidan, margi tos teu aya hubunganna deui sareng kulawarga urang. Iskandar ungguk, bapa bunga ningali anjen geus ngarasa bebas, sajujurna salila belasan tahun bapa merhatikeun anjen teu bagja hirup jeung Zidan, ayuna bapa ngemplong nempo anjen bisa suka seri deui jeung kulawarga. Hatur nuhun pa, Liona ungguk, Lioni seri, padahal mah tiasa ngempel kieu teh basa malam tahun baruan kamarinya pa, tangtos resep. Iskandar gogodek, anjen minantu ti kulawarga sandana, jelas kudu meakeun malam tahun baruan jeung kulawarga salaki anjen, kabeh anak awewe kudu kitu, beda deui jeung lebaran, sabalikna anak lalaki, malam tahun baruan kudu marawa pamajikan sarta anak-anakna ka dieu, panti baheula oge kitu aturan di kulawarga urang mah. Lioni ungguk, muhun pa, abdi ngartos, mung kabayangna upami harita tiasa kempel tahun baruan di dieu pan langkung rame. Abdi bade nyarios ka Caroge, tahun payun mah hoyong tiasa ngempel di dieu sakali-kali mah. Iskandar ungguk, tak kecuali kitu, lamun Willy ngijinan, bapa oge teu kabeuratan. Chef jeung koki terarah terus ngeretan kambing guling, pikeun ngalayanan anu masih keneh hayang nambah, bapa, indung, anak jeung incu, peting eta kabeh bala kecerakan bari saruka bunga silih gonjak. Iskandar teu sagawaya lamun ngahidangkeun kambing guling, sok ngahajang ngadadak mencit sarta langsung diolah ku chef profesional. Tara meli daging domba ti pasar atawa ti supermarket, jadi kabeh daging dina kaayan seger, anu sengitna pikau ruyun. Sanajan bagian intina diguling, tapi tiap bagian sejen tina domba oge diolah kabeh jadi sababaraha rupa pasakan jeung rupa-rupa rasa, teu pikabosenan. Dina dahar,
Kulawarga dina Tara mentingkan kamewahan sarta bahan daharan anu mahal jeung langka, sanajan ukur domba, lain hidangan aneh sarta masih keasupan papasakan tradisional, tapi lamun diolah sacara bener jeung rupa-rupa rasa anu unik, bisa nyiptakan sensasi kanikmatan anu teu bisa dicaritakeun. Kebiasaan unik sejen ti Iskandar nyaeta dina hal ngaroko, sanajan maceh ngaroko, tapi tara yakin kana jiunan pabrik, jadi sok ngahaja nyiar bako sorangan, diolah sarta dirajangku sorangan terus dilintingku sorangan, malah nepikeun kaboga alat lintingna sorangan. Tibahula rokok geus loba perkembanganna, rupa-rupa merek, bentuk jeung rasa anu beda-beda, malah aya sababaraha merek anu ngan kaluar sakeudeng terus leungit deui. Teknologi, kemasan jeung jalur produksi oge terus ningkat, kertas rokok jeung filterna oge geus rupa-rupa, nepi ka aya anu make mentol jeung sajabana. Dina tampilan, beki diu memang beki HD, kualitasna oge beki diperhatikeun, ngan pikeun anu resep cita rasa murni saperti Iskandar. Hal eta teu kapake, hese pikeun adaptasina, Iskandar malah sok gering lamun ngaroko ku udut jiunan pabrik. Kusabab eta Iskandar leuwih yakin kana roko jenana sorangan, teu ngagunakeun keretas roko atawa filter. Ker Iskandar roko leuwih nikmat lamun kabeh tina bahan alami, dibungkus ku daun kawung, kolokop jagong atawa ku lambaran daun bakona sorangan, tanpa campuran bumbu sejen saperti cengkeh, lembak, menyan atawa saos. Kabiasaan eta nurun ka 3 anak lalakina, jadi saberesna dalahar, anu lalaki mah langsung ngariung nglalinting roko di tepas imah, ngopi bari ngarobrol, hal sepele kitu oge sacara tengah haja geus nyiptakeun kaakraban sarta keharmonisan hubungan antara bapa jeung anak. Awalna kabeh ngumpul ngariung lantaran hayang ngahibur Liona, anu tangtuna keur sedih pisan lantaran ruksakna hubungan rumah tanggana jeung Zidan, tapi anu dipika hariwang ternyata meleset, Liona teu kaciri sedih komo nepi ka nguluwut, malah katembong ngabungahan pisan, saolah-olah geus lepas tina siksaan batina sorangan, jadi sarerea ngarasa regreg. Iskandar jeung Liona bungah, genep anak-anakna, 3 lalaki jeung 3 awewe, kabeh katempona rukun jeung kompak, acan pernah aya masalah. Tecara kulawarga beumhar sejen anu mineng kadenge, sanajan jeung dulur sorangan tapi sok rajen masih riributan, bari anu diributkeunna teh pasti urusan harta kulawarga. Kabehnya ka Liona, lantaran kabeh nyaho, tibahula Liona bogona ukur ka Warman, gagal kawin ka Warman, Liona dikawin Zidan anu ayuna geus hianat. Baheula saacan Liona kawin ka Zidan, Lioni jeung Liana nepi ka ceri sedih lantaran nempo nasib Liona anu 40 poe teu kaluar ti kamar, terus-terusan nyengcerikan Warman anu geus kawin ka Margaret. Harita Lioni jeung Liana teu bosen-bosen yumangetan sarta ngupahan Liona sangkan bisa mopohokeun Warman, tapi Liona hese diupahana. Saenggeus 25 tahun kawin ka Zidan, sanajan kabeh nyaho Zidan kacida nyaah ka Liona, tapi ukur kulawarga dinata anu nyaho perasaan Liona anu sabenerna, Liona tara ngarasa bagja, komo saenggeus nyaho Warman maot, Liona jadi cicingan, awakna ngorotan, leuwih loba ngurung diri di imah. Ayuna kasaksian ku sarerea, Liona bener-bener geus panggih jeung kabagja ana, Liona geus kaciri bunga jeung suka sridei, padahal sifat eta geus lila leungit tina diri Liona, seolah-olah ayuna Liona geus balik deui ka zaman umurna masih belasan tahun. Sabab tadi basa dahar Liona nyarita isukan rek ka Bandung, Iskandar nanya. Jadi rek nepi ka iraha anjeun di Bandung, Liona seri. Upami langsung mendakan bumi anu cocok kangge dilinggihan, sapertosna bakal saterasna janten urang Bandung. Rek jeung saha cicing di Bandung, Iskandar nanya deui. Enjing mah bade sareng Sufri, siu, nanging duka ka payuna mah, paling nyalira, tembal Liona. Iskandar ungguk, vila bapa anu di Cipaganti oge teu nanaon cicingan lamun sakirana anjeun bakal betah mah, da aya anu ngarawatna, lamun eueuh halangan, bapa jeung ibu oge pageto bakal nyusul anjeun ka Bandung, kabeneran ibu hayang niis sababara poe cenah. Pas kulawarga dinata dina kaayan Sukabungah, Zidan mah karek beres ngepak salin kana koper, siap-siap rek indit ka Australia. Naon anu kajadian peting ayuna geus ngalengitkeun sumanget jeung kabungahna, kaciri muruku sunu nguluwut kusut pinu ku kabingung. Kapaksa Zidan kudu nyumput di Australia pikeun ngahindar tina perhatian publik ngagugu parentahna Aceng, Zidan nelepon Sufri. Bawa siu ka ruang kerja bapa, aya hal penting anu kudu diobrolkeun. Mangga pa, tembal Sufri bari ngararet ka siu anu masih sila dina kursi molototan monitor komputerna. Ziu, bapa ngageroan, Ziu gogodek, sorangan weh lah. Kuring kerteh hayang panggih jeung bapa, Ziu masih ngarasa kehel ka Zidan, hese pikeun narima kanyataan yen indung bapana moal lila deui bakal pipisahan. Sufri ngarahu, Ziu, sabage anak ulah pipilueun kana urusan kolot, teu kudu kawas ibu milu mika ngeuwoa ka bapa, pikeun urang, bapa tetep saurang bapa anu kudu dipihormat, sanajan boga salah ka ibu. Ziu ngararet bari molotot, lain kuring teu hormat, tapi kuring keur haroream panggih jeung bapa ayuna. Sufri bingung. Bapa nita kuring datang jeung anjeun, lamun bapa nanyakeun anjeun, kuring kudu nembalan kumaha.
Beja keun we harore amen, tembal Ziyu, lantaran Ziyu kekeh, Zufri ukur bisa ngarahu tedaya. Nya tenanaon ari kitu mah, cuk Zufri bari nangtung terus keluar ti ruang kerja Ziyu. Area villa kulawarga Sutama memang lega, hampir mirip jeung kastil, sanajan kabeh bangunan aya di tanah anu sarua, tapi antara Zidan jeung anak-anakna nempatan bangunan anu beda. Zufri keluar nurunan tangga ngaliwatan taman nuju ka ruang kerja Zidan anu aya di wangunan sejen, saenggeus ngetrok panto Zufri langsung asup, nyampak Zidan kertungkul sedih bari ngelepus udut. Zufri nepi ka kerung, sabab bapana geus dangdan rapih, tejauh ti Zidan katingali oge aya koper gede. Ningali Zufri datang sorangan, Zidan nanya, mana Ziyu? Ziyu alimen pa, tembal Zufri bari diuk harapan Zidan. Ziyu ambek ka bapa, Zidan seripait, sesa ditebakna apa, Ziyu mah angin-anginan, ayuna kieu, enjing mah benten deui, tembal Zufri. Zidan ngarahu, rek ambek pantes, sabab poe ieu bapa rumasa salah, geus nguciwakeun ibu, sarta nguciwakeun sarerea. Zufri tungkul, teu aya anu tiasa ngalereskeun atanapi ngalepatkeun masalah perasaan, bapa ulah ngalepatkeun diri nyalira. Zidan seri, rasanya walain dumasar kana bener jeung salah wae, tapi bisa wae akibat resep jeung teu resep, saenggeus pasangan ngarumah tangga kawajibanana eta kudu boga tanggung jawab pikeun kulawarga jeung pasanganna, dina hal eta bapa geus gagal, bapa lain lalaki anu tanggung jawab. Zidan mareman rokona kana asbak terus netep ka Zufri. Anjeun digerok ka dieu sabab ayuna bapa rek indit ka Australia lantaran parenta ti Aki, pikeun ngahindar tina sorotan publik, jadi bapa pasti bakal lila. Ka Australia, Zufri kerung, nah Aki miwarang bapa ka Australia ayuna, sanaos kayan nuju kacau, sakedahna teu kedah miwarang ngahindar ka Australia. Zidan seripait, masalah ayuna memang dijieun bapa jeung Aki anjeun, jadi teu hade dina kayan kieu bapa jeung Aki babarengan, bapa kudu ngahindar ka Australia sabab Aki rek nemlekeun kasalahanna ka bapa sangkan Aki bebas tina sorotan publik, saenggeus bapa indit, Aki bakal ngumumkan ka media yen bapa kabur, jadi media bakal fokus neangan informasina ka bapa. Jahat, Zufri kekerot. Ieu teu adil kangge bapa, Aki anu tos hianat ka Rouli, ka incu wantun kitu, ayuna ka anak oge wantun nemlekeun kalepatan, asa kacida. Zidan gogodek, caritaan eta cukup diomongkeun ka bapa. Sabab lamun kadenge ku Aki pasti bakal salah tarima, anjeun kudu hati-hati, keur Aki, kapentingan kulawarga kudu diutamakeun, teu paduli kudu ngorbankeun kapentingan pribadi batur, anu penting kulawarga bisa salamet. Ayuna Aki wani ngajual Rouli ka pasukan bela diri Jepang, teu mustahil salah sahiji di antara urang isuk pageto oge bakal dikorbankeun keur kapentingan sejena, jadi inget omongan bapa, ulah gagabah nyarita harapan Aki. Zufri ungguk, Zidan nyarita deui, salila bapa eueuh, hadena anjeun jeung Ziyu ngahindar heula ti dieu, leuwih hade baturan ibu, jaga kasalametan ibu, bungah keun hatena, kamana wae ibu indit, saha wae anu ditepungan jeung naon wae anu diobrolkeun. Anjeun kudu laporan ka bapa. Sabab bisi Zufri salah tarima, Zidan buburu ngajelaskeun. Lain hartina anjeun kudu ngawaskeun ibu terus, lamun suasana hate ibu keur alus, omongkeun lamun bapa rumasa salah, menta hampura, sabab bapa masinya ka ibu, sugan we hate ibu leah, daek ngahampura, daek ngabatalkeun kahayangna pikeun menta cerai, bapa masih hayang nyalametkeun rumah tangga. Sumuhun, abdi ngartos pa, tembal Zufri, enjing, ibu aya niat bade ka Bandung, abdi sareng Ziyu bade angkat nyarengan. Ka Bandung, Zidan ngarenjak, rek naon ka Bandung. Zufri rada ragu pikeun ngabeja keun anu sabenerna. Sapertosna ukur hoyong niis, abdi teu uningan niat salajengna. Zidan langsung baet, Zidan nyaho pisan alasan kunaon Liona hayang ka Bandung, Zidan ngagrentes. Di Bandung riwayat kahirupan Warman tamat, Liona tara bisa mopokeun Warman, pasti inditna ka Bandung oge aya kaitana jeung Warman. Karek tadi menta cerai ka kuring, isukan langsung rek indit ka Bandung. Liona, anjeun memang katerlaluan, geus teu ngaragap deui hate kuring, lamun batur nyaho, rek dikamanakeun beungeut kuring. Ningali babana baet, Zufri sadar geus ngalanggar pamental Liona sangkan teu nyaritakeun rencanana ka Zidan, Zufri buburu nyarita hal anu sejen. Iraha bade ka bandaran apa, wiosku abdi dijajabkeun. Zidan ungguk, 10 menit deui, mamang anjeun Holdi anu geus ngatur mobil jeung pesawatna, IHE-nya, salila bapa eueuh, anjeun jeung Ziyu oge kudu bisa ngajaga jarak ti Holdi, sabab bapa curiga Holdi keur ngarencanakeun hal goreng, jadi anjeun jeung Ziyu kudu hati-hati. Mang Holdi, Zufri kerung, Mang Holdi salami ieu pan nurut pisan ka bapa, piraku bade ngadamel masalah. Zidan jebi, lantaran usul manehna Aki boga kaputusan pikeun nyingkirkeun bapa ka Australia, kabeh pagawean bapaku Aki dipasrahkeun ka Holdi. Siganna Holdi satik-satik memang boga niat hayang ngageser posisi bapa di kulawarga, sangkan dipercaya ku Aki. Teu nyangki, Zufri kekerot, Zidan seribari nyekelan tak-tak Zufri.
Salila anjen jeung Ziyu bisa ngajage jarak, moal aya pangaruh nanaon ker anjen, jadi anjen ulah hariwang teuing, sabalikna Bapa ti Australia, Bapa oge moal cicingan, pasti bakal diberesan ku Bapa. Ponsel Zidane disada, saenggeus ditempo, ternyata telepon ti Holdi, sanajan haroream, Zidane kapaksa narima. Kang, mobil tos siap dipayun, di bandara oge pesawat tos ngantosan. Dagoan, kuring keur ngobrol keneh jeung Zufri, tembal Zidane. Mangga Kang, ulah lami teuing, ceuk Holdi, enya, 5 menit, tembal Zidane. Mangga Kang, abdi ngantosan dina mobil, ceuk Holdi deui bari nutup telepon. Zidane ngararet ka Zufri, inget pesen Bapa, ngahindar ti diu, jaga indung anjen, ulah deket teuing jeung mamang anjen, lamun aya nanaon, buburu bejaan Bapa. Zufri memang tengarapkeun indung bapana pipisahan, jadi buburu nyanggupan. Mangga Pa, salami Bapa teu aya, abdi sareng Ziyu bade ngarencangan ibu. Zidane ungguk terus nangtung, ngagusur koperna ngalengka kaluar. Bapa indit heula, iraha Bapa uwihna, Zufri nanya. Kumaha parentah Aki, lain Bapa anu mutuskeun, tembal Zidane. Zufri ngarebut koper ti Zidane, wiosku abdi dibantun, abdi hoyong ngiring jajab ka bandara. Teu kudu, anjeun tetep di dieu, baturan Ziyu, ceuk Zidane bari nyokot deui koperna tina lengan Zufri. Diharap, Lexus LM geus ngajukruk nungguan, nempo Zidane geus kaluar ti imah. Holdi buburu kaluar tina mobil ngabagiaken, sedengkeun supir nampanan koper ti Zidane, terus diasupkeun kana bahasi. Mangga lebet Kang, ceuk Holdi, Zidane mureleng ka Holdi. Kuring anu rek indit, kunaon anjeun anu riweuh, kalem we atuh. Holdi seri, sanes kitu Kang, Bapa nyuhungkeun akang enggal-enggal angkat bili ka bujeng aya paparasi anu sumping, nembe oge Bapa tos nelepon naroskeun, disangkina akang tos dijajabkeun ku abdi ka bandara, abdi sieun Bapa bendu. Sanajan kehel, Zidane teu komentar nanaon, buburu asup kana mobil, tina jandela Zidane nyarita deui ka Zufri. Jaga Ziyu jeung ibu, mangga Pa, hati-hati di jalan, Zufri manggut. Zidane buburu nutupan kaca jandela, langsung nyarande ngadaya gedak kana jok, Holdi nitah supir sangkan langsung jalan. Zufri ukur bisa melong nepikeun ka mobil leungit dina pengkolan, bari lempang balik Zufri ujuk-ujuk ngarasa sedih, karek tadi Liona indit ka Bogor, ayeuna Zidane oge indit ka Australia. Sanajan Zufri geus dewasa, tapi Zufri ngarasa nalangsa ningali kondisi kulawarga, kolotna papisah ti imah dina kaayaan anu teu dipiharep, Liona indit bari mawa kakehel ka Zidane, Zidane oge indit bari mawa kakehel lantaran kuciwa ku kaputusan Aceng jeung Holdi. Kasedihna nglekeun rasa sedih basa Zufri jeung Ziyu diculik ku ninja iga di Jepang. Harita Zufri jeung Ziyu ukur hariwang kalengitan nyawana, tapi ayeuna kasedihna numpuk, ngadenge beja masalah Rauli anu ternyata anak jadahna Zidane, terus ngadenge hubungan Zidane jeung Liona anu rek pipisahan. Terus ayuna Zidane disingkirkan ku Aceng ka Australia. Zufri lain ukur hariwang ku masalah hubungan kolotna, tapi masa depan kulawarga jeung masa depan dirina sorangan. Saacana Zufri ngarasa dirina mangrupakeun pawaris kuat jadi patriark saenggeus Zidane, lantaran Zidane anak lalaki cikal ti kulawarga Sutama, sedengkeun Zufri anak lalaki cikal ti Zidane. Tapi mimiti penting ieu katempona kabeh bakal robah. Zidane geus teu dipercaya ku Aceng. Ayeuna Aceng geus masrahkeun wewenang Zidane ka Holdi. Lamun hal ieu diantep, masa depana geus teu puguh. Lamun akhirna Aceng ngangkat Holdi jadi patriark, Zufri geus moal boga kasempeutan deui. Zufri ngalengka leles balik deui ka ruang kerja Ziyu. Ziyu masih duduk dina kursi bari panonna mencrong monitor komputer, mukaan gambar, neangan banget udin. Ningali Zufri datang, Ziyu nanya tanpa ngereret, naon cenah ceuk Bapa, nepikeun alasan sangkan katembong dirina teu salah. Lain, Zufri gogodek, Bapa diinditkeun biu ka Australia ku Aki, diantarkeun ku Mang Holdi ka bandara. Ngadadak kieu, Ziyu ngarenjak, bari ngareret ka Zufri. Memangna aya pagawean naon di Australia, Zufri tungkul. Lain pagawean, tapi ngahaja diasingkeun, Ziyu kerung bingung. Naha, ti awal nepikeun ka poe ieu panduanana keur nguruskeun masalah Rauli, lain masalah gede, naha Bapa kudu diasingkeun sagala. Zufri ngajelaskeun, ceuk Bapa sangkan Bapa anu akhirna disalahkeun, Aki rek nembleken kasalahana ka Bapa. Ziyu langsung ngahuleng, kacida, Bapa disebakeun ku Aki, karunya teuing Bapa. Pasti isukan Aki bakal ngumumkeun yen Bapa anu boga niat masrahkeun Rauli ka pasukan bela diri. Pasti Aki rek muter balikeun fakta padahal dirina anu geus hianat ka incuna sorangan. Akhirna, pasti Bapa anu bakal disalahkeun ku sasaha. Lamun Aki anu marentahkeun, Bapa geus moal bisa nolak, ceuk Zufri. Ziyu ungguk, kulawarga Sutama ayeuna beuki aneh. Zufri mencrong ka Ziyu, oh, anjeun oge ngarasa kitu, sugan teh kuring hungkul. Ziyu ungguk deui. Kuring teu paduli masalah duit jeung kakawasaan, lantaran kuring mah awewe, moal ngawaris nanaon, tapi anjeun beda, ayeuna Bapa mimiti disingkirkeun ku Aki, lamun anjeun oge ngalaman hal anu sarua, anjeun geus moal aya harapan. Zufri ungguk,
Tapi naon anu bisa dilakukan ku kuring, lamun aki geus boga kahayang, moal aya anu bisa ngarobahna, ukur omongan bapak anu kadang-kadang masih sok didengi ku aki. Ayeuna bapak eueuh, pasti sagala rupa bakal aki anu nangtukeun. Zufri kekerot, ayeuna bapak ibarat rek difitnah ku aki. Begitu tuduhan geus rag-rag ka bapak, citra bapak bakal langsung ruksak, bapak bisa dianggap sebagai jelema anu kejem, efekna bakal goreng. Tina hal eta wae geus kaciri, kakawasaan bapak di kulawarga Sutama keur dikabiri. Bapak geus teu dihargaan pisan. Ziu gogodek, teu bisa kitu, urang salaku anak ulah cicing. Kumaha cara ngabela bapa? Zufri nanya. Ziu mareman komputerna bari nyarita. Ulah waka dibahas ayuna, isuk urang rek ka Bandung jeung ibu, jauh ti tempat ieu, kuring boga cara sorangan pikeun ngabantu bapa nyokot deui hakna di kulawarga. Di bandara, hiji Boeing 747 anu geus dimodifikasi jadi jet pribadi hiber nuju ka Australia. Pesawat anu modalna persis jeung US Presidential Air Force One ngabogaan kokpit 3 tingkat sarta bisa ngamuat 467 panumpang. Ayeuna salian ti kru pesawat, ukur aya Zidane sorangan. Jarak tempuh ka Queensland sakitar 4.000 km, sanajan masih bisa ditempuh ku Airbus. Tapi Airbus kulawarga Sutama masih ditahan ku pamarentah Jepang di Bandara Osaka. Jadi kapaksa Aceng kudu ngaluarkan pesawat khusus anu sok dipake ku dirina pikeun nganteurkeun Zidane ayeuna. Jarak jangkau maksimal Boeing 747 bisa nepi ka 10.000 km sakali penerbangan, jadi Zidane bisa langsung tepi tanpa kudu transit lah. Dina pesawat Zidane teu gairah, melong kaluar jandela bari ngalamun, asa berat pikeun ninggalkeun Jakarta, sanajan mineng ka luar negeri, tapi ayeuna misina beda, biasana indit-inditan jauh pikeun ngalakukeun bisnis, tapi ayeuna saukur rek nyumput tina perhatian publik, jeung teu nyaho bakal nepi ka iraha Zidane di Australia. Karek ngapung sakitar 20 menit, foto-foto Zidane geus dikirim ku Holdi sacara anonim ka wartawan media gede di Jakarta. Foto eta dicokot ku Holdi sacara susulumputan sabada Zidane turun tina mobil, lempang di koridor bandara, ngaliwatan pamariksaan, nepikeun ka naek kana pesawat. Lantaran peting jeung teu make blitz, jadi fotona memang rada kurang jelas, sok sanajan kurang jelas, dedegan jeung bebengetan Zidane masih bisa katempo, komo pesawat anu dipakena jelas pesawat pribadi milik kulawarga Sutama. Salian ngirim foto, Holdi oge ngirim sababaraha artikel pondok pikeun ngajelaskeun foto. Artikel kahiji nyaeta, sabenerna insiden Rowley di Jepang lain dijieun ku Aceng Sutama, bapak kandungna sorangan, nyaeta Zidane Sutama anu geus ngabebaskeun Rowley tina tahanan TMPD sarta rek dipasrahkeun deui ka pasukan bela diri, sabage upaya drama pikeun kapentingan pribadina Zidane. Artikel kadua sina, alasan kunaon Zidane ngabebaskeun Rowley ti TMPD, nyaeta pikeun nembongkeun tanggung jawabna salaku baba, teu dianggap cicingeun ku kulawarga Hermawan. Tapi alasan sejen hayang masrakeun deui ka pasukan bela diri, nyaeta sangkan Rowley bener-bener diadili, dieksekusi mati di Jepang pikeun ngalengitkeun kawiwirangna, lantaran status Rowley sebagai anak jadah, jadi publik moal nyahoon lamun Zidane kungsi kalibat salingkuh. Artikel katilu, saenggeus niatna kaambeu ku pamarentah Jepang, liona pamajikan asli Zidane menta talak, saterusna Zidane kabur ka Australia lantaran kasiunan jadi perhatian media massa, sarta ninggalkeun bapana nyaeta Aceng Sutama pikeun nying harapan masalahna. Sabenerna artikel jeung foto-foto anu dikirim ku Holdi ideona sorangan tanpa aya parentah ti Aceng, tujuanna pikeun ngajieun fitnah keur Zidane, tapi media anu narima berita ieu jelas atoh, tanpa disaring deui langsung diproses dirilis sebagai berita resmi. Ukur memenitan saprak berita dirilis online, berita kaburna Zidane sarta alesana langsung jadi trending topik, malah geus tepi ka luar negeri ka asup ka Jepang. Saacana, Departemen Keamanan Nasional Jepang ngangka anu jadi dalam kaburna Rowley nyaeta Aceng Sutama, sebagai patria kulawarga, tapi kuayana berita anu dirilis ku media Indonesia ieu, ayeuna tuduhana jadi ka Zidane, pon kitu deui anggapan pamarentah sarta rakyat Indonesia, eueuh anu nyangka lamun dalang anu sabenerna nyaeta Zidane. Motifna jelas, kahiji, Zidane embung kawiwirangan kungsi salingkuh nepikeun kaboga anak, diperkuat ku pamajikan aslina anu ujuk-ujuk menta cerai. Motif kadua, Zidane nugaskeun Rowley pikeun ngabantai kulawarga Matsumoto, sangkan Rowley katewak, diadili sebagai penjahat utama terus dihukum mati, jadi aibna bakal kahapus. Motif katilu, kaburna ka Australia pas pisan ukur sababaraha jam ti saprak Jepang ngarilis berita, ieu oge bukti kuat, Zidane kasiunan lantaran geus ngajieun kasalahan gede. Ku ayana artikel berita eta anu terus-terusan disebarkan secara online, popularitas kagorengan Zidane langsung viral, malah anu tadina teu nyaho oge jadi nyaho. Zidane dalang payangna kulawarga Matsumoto, Zidane dalangna anu ngabebaskeun Rowley tina tahanan TMPD, Zidane oge anu kabur ka Australia lantaran ngarasa wirang. Zidane akhirna jadi musuh netizens, dihujat dijejeleh, dicarekan tanpa aya saurang-saurang acan anu pro atawa ngadukung, anu coba-coba ngaklarifikasi berita, akhirna berita fitnah eta diaranggap bener. Hanjakalna Zidane keur aya dina pesawat, jadi teu nyahoon lamun kagorengan dirina geus viral.
Di ruang kerja Aceng, Holdi keur nembongkeun berita anyar eta ka Aceng, sarta macakeun sababara komentar netizens. Pa, abdi teu nyangki bakal aya wartawan anu langsung merhatoskeun kaburna Zidane, cepil, soca sareng analisa wartawan ternyata seket langsung tiasa nyimpulkeun sareng ngarilis berita ieu, tapi aya untungna kangge salira, nami salira langsung bersih, ayeuna sagala kalepatan Bapa tos ngalih sadayana ka Zidane, tanpa kedah ditemlekeun ku Bapa langsung. Aceng ungguk panuju. Aceng geus lila mingpin kulawarga Sutama, jelema luar nempona Aceng sebagai patriark sukses tanpa ceda. Wajar lamun ayuna atau pisan lantaran geus teu kudu klarifikasi ka sasaha deui, ngaran dirina jeung ngaran kulawarga langsung bersih sorangan. Aceng teu nyaho lamun sabenerna berita eta rekayasa jahat hasil inisiatifna Holdi. Saacana Holdi datang, Aceng keur bingung mikiran omongan pikeun ngajelaskeun ka media, mata sanajan geus liwat tengah peting, dirina acan bisa sare, tapi ayuna regrek sabab tanpa kudu ngajelaskeun nanaon deui. Masalah nages langsung rengse. Holdi oge atau usahana sukses. Bukti foto aya, artikelna asup akal, sanajan ukur jiunan Holdi sorangan, tapi kacirina bener, nyambung jeung kajadian anu sabenerna. Aceng nyarita ka Holdi, sanajan kuring anu salah, tapi berita ieu kudu tetep jadi keyakinan pikeun batur. Pertahankeun, anjeun kudu buburu bertindak lamun aya komentar atawa berita sejen anu coba-coba ngaklarifikasi pikeun nyangkal berita ieu. Pupusan lamun sakirana aya anu ngarugikeun atawa nyerang Bapa. Mangga pa, Holdi ungguk, nami Bapa kedah tetep bersih, kangge nyalametkeun Sutama Group. Abdi yakin ku ayana berita ieu moal mangaruhan kana harga saham enjing. Mudah-mudahan para investor anu sempet mundur oge tiasa aruih deui. Aceng ungguk, anjeun bener, timimiti ayuna ulah poho. Sagala pagawean Zidane anu acan angges, rengsekeun kabeh ku anjeun, wewenang anjeun sarua jeung Zidane, anjeun ayuna bisa mutuskeun kabehanana. Lamun aya nanaon, diskusikeun heula jeung Bapa. Berita anu anyar dirilis dibaca oge ku Zufri jeung Ziyu anu geus siap-siap rek baralik ka kamarna sewang-sewangan pikeun istirahat. Zufri jeung Ziyu langsung ambek, Zufri malah geus ngalengkar rek indit pikeun ngajorak Aceng, tapi dihalangan ku Ziyu. Ziyu sadar anu ngajieun fitnah keur bapana nyaeta Aceng, lamun Zufri ayuna ngadatangan Aceng pikeun protes, pasti Aceng bakal ambek. Jadi daripada kudu riributan jeung Aceng ayuna, leuwih hade ngelehan heula. Isukan indit ti Villa Sutama ka Bandung pikeun ngahindar, bari mikiran cara anu leuwih hade pikeun mereskeunna. Lantaran berita eta, kulawarga Hermawan oge geus nelponan kabeh jawarana anu masih nyesa di kulawarga Sutama pikeun baralik ka Malingping. Ulah aya anu ngabdikeun diri deui pikeun ngabela kulawarga Sutama saacan Ro Uli bener-bener kapanggih sarta bisa mere penjelasan kumaha kondisi anu sabenerna. Beres marentahkeun para jawarana sangkan baralik ka Malingping, Sobir Hermawan, akina Ro Uli, oge nelepon ka Aceng, menta penjelasan ngeunaan berita anu anyar dirilis ku media, tapi Aceng pura-pura ngarenjak saolah teu nyaho nanaon, cuk Aceng sagala rupana mangrupakeun kaputusan Zidane tanpa aya diskusi jeung dirina. Aceng nyoba nahan Sobir sangkan ulah waka narik kabeh jawarana, tapi lantaran Aceng teu bisa ngajelaskeun nanaon, Sobir kuciwa, kekeh bakal ninggalkeun kulawarga Sutama nepikeun ka kulawargana Sutama bisa mere penjelasan sajelas-jelasna kumaha kajadian sabenerna di Jepang jeung kumaha nasib Ro Uli ayeuna. Aceng sabenerna geus ngaduga kana hal eta, Sobir akhirna bakal ninggalkeun kulawarga Sutama, sabab kulawarga Hermawan geus rugi loba, kalengitan 50 murid pagurona di Jepang, kasup incuna sorangannya eta Ro Uli. Matak Aceng teu kapapanjangan nyarita jeung Sobir, Aceng geus teu paduli sanajan kulawarga Sutama ayeuna geus teu ngabogaan deui pangawal-pangawal tangguhna. Di Patma, Ro Uli teu nyaho sagala kajadian di luar, sabab dirina teu menang nyekelan ponsel ku Udin. Ro Uli keur gogoleran dina ranjang empuk jeung mewah di Patma tempat dirina dikurung, ukur make calana pondok sabab pingpingna masih diperban, anu kapikiran ku Ro Uli ayeuna ukur Udin. Ro Uli kekeh teu ngarti kunaon Udin bet boga kakuatan anu teu galib jeung batur, jeung deui teu ngarti kunaon bet hayang nyalametkeun dirina, padahal geus jelas Ro Uli awalna hayang maehan Udin, bakal gampang pikeun Udin maehan dirina. Isukna helikopter kulawarga dinata geus entrep di helipad area Isola Bandung. Zufri jeung Ziyu sabenerna make mobil ti Jakarta ka Bogor, ngan ku Iskandar mobil tita ditinggakeun di Bogor, terus ka Bandungna ngagunakeun helikopter. Turun tina helikopter, Liona, Zufri jeung Ziyu ngajanteng nyusup hawa seger isuk-isuk kota Bandung, bari nungguan pilot heli anu sibuk keur nurun-nurunkeun koper. Liona ngarasa regrek, impiana anu geus dikubur salila 25 tahun dina jero hatena ayeuna geus laksana, bisa nincakeun sukuna di Bandung. Kota tujuan Warman sabada diusir ku kulawarga Subrata baheula, sanajan Warman ukur ngalaman cicing 2 tahun di Bandung sameme maot, pasti aya tapak lacak anu kungsi ditinggalkeun ku Warman. Liona hayang buburu maluru eta, di mana Warman kungsi cicing, kumaha lingkunganna, jeung sajabana, malah Liona boga niat hayang nempol lokasi tempat kejadian Warman cilaka.
Telila datang saurang aki-aki make seragam pelayan nyampurkeun ka Liona. Den Liona, salira pasti capek, aki-aki anu dimaksudnya eta kepala pelayan anu salila ieu ngarawat vila kulawarga di Nata. Liona geus wawuh, panggi terakhir samemeh Liona kawin ka Zidan. Jadi Sufri jeung Ziyu mah memang teu wawuhan, sabab duanana kakara ayuna nincakeun sukuna di Bandung. Ti harita Liona acan kungsi panggih deui jeung Budi, lantaran ku Zidan tara menang ka Bandung. Liona manggut bari imut, Mang Budi, salira masih uninga ka abdi. Liona ngararet ka Ziyu jeung Sufri, Sufri, Ziyu, iya aki Budi, anu salila ieu ngurus vila kulawarga di Nata, buru salim. Sufri jeung Ziyu manggut, duanana nyolongkrong nyalaman Pa Budi manggut deui ka Liona. Abdi binga salira oge masih uninga ka abdi, Liona seri. Jelas masih uninga atuh Mang, kapungkur abdi sering sumping ka Bandung, salira anu sok nyarengan abdi jalan-jalan di Bandung. Budi ungguk, saleresna saton sakali Mamang pasti sumping ka Bogor kangge masihan laporan ka Juragan Iskandar, nanging tara lami, janten tara kantos pendak sareng salira. Liona ungguk bari seri, tangtos Mang, saatosna abdi nikah ka Zidan, abdi teras terasan di Jakarta, tara ka mana-mana. Sanaos Bogor caket sareng Jakarta, abdi oge langkis sumping ka Bogor, bade kumaha aya waktos pendak di Bogor sareng Mamang, malika Bandung mah tos tara pisan, Warman ngantunkeun oge abdi mung ningal wartosna tina koran. Budi ungguk, sumuhun den, sate acan pupus, Mamang kantos pendak 2 kali sareng Warman di Bandung. Liona kerung, Mamang uninga ka Warman, Budi ungguk. Juragan Iskandar anu masihan uninga ka Mamang, saurna Warman sareng bojona diusir ti Jakarta ku kulawarga Subrata. Teras matuh di Bandung, Juragan Iskandar ngajurungan Mamang supados nepangan Warman sangkan keresa linggih di vila kulawarga di Nata. Malih upami Warman harita keresa, vila bade dipasikeun ka Warman, nanging Warman nolak. Janten Warman kantos sumping ka vila, Liona nanya. Budi ungguk, sakalinden, nanging teu lami, awalna Mamang anu nepangan anjeunna kangge ngadugikeun pesenti Juragan Iskandar. Salajengna anjeunna sumping nyalira ka vila nepangan Mamang kangge nganuhungkeun ka Juragan Iskandar. Nanging anjeunna teu keresan ngalinggihan vila. Nyebatkeun naon deui anjeunna harita, Liona kerung. Sajonjongan Budi mikir, terus nyarita deui, mung nyebatkeun alim ngalibatkeun kulawarga di Nata, saurna bilih kaca candak, janten ukur ngucapkeun nuhun kangge Juragan Iskandar. Liona ungguk, Liona ngarasa kuciwaku kaputusan Warman harita. Budi nyarita deui, mangga atun den urang mapah sakedik, mobil diparkir rada tebih kumargi teu tiasa lebet ka dieu. Buburu Budi ngajingjing 2 koper gede, sakoper deui dijingjing ku Sufri, saenggeus Liona pamitan sarta nganuhungkeun ka pilot, akhirna sarerea kaluar ti apron ngajuk-juk ka parkiran, di parkiran geus nyampak 2 sedan, Liona ngareret ka Sufri. Anjeun jeung Ziyu samobil, ibu samobil jeung Mang Budi, soalna bari sakalian rek ngobrol. Sufri ungguk, buburu ngajak Ziyu asup kana mobil nu tukang, koper mah diasupkeun kana bahasi ku supirna, Liona jeung Budi oge naek kana mobil nu hareup. 2 mobil akhirna maju iring-iringan ninggalkeun wilayah Isola nuju ka Jalan Cipaganti. Di jalan Liona nanya deui ka Budi, Mang, aya anu bade ditaroskeun deui ku abdi. Mangga den, Budi ungguk, Liona nanya, saur Mamang tadi, Mamang kantos nepangan Warman, teras Warman oge nolak linggih di vila, harita di mana Warman linggihna. Budi ungguk, munggaran di tepanganku Mamang mah masih di hotel, nanging pas sumping ka vila. Anjeunna kabitaku arsitektur vila di Nata, akhirna nyuhungkeun Mamang supados ngabantos milarian bumi anu arsitekturna sarupi kangge digaleu. Akhirna kengeng di daerah Hegar mana sanaos ukurana langkung alit. Budi ngajelaskeun deui, bumi anu digaleu awalna milik tuan tanah urang Walanda anu ngelola perkebunan enteh di Pangalengan, nanging tos lami dikantunkeun sarta dirawat ku rarencangan Mamang, nanging kumargi lami teu dilinggihan saur bagean-bagean anu tos reksak, kumargi Warman peryogi sareng bogohen pisan kana eta bumi. Nya akhirna digaleu mirah, teras direnovasi kareksakana. Liona ujuk-ujuk curing hasumanget, Mamang tiasa jajab abdi ka bumi eta. Harita di Bougainville sarerea karek beres sarapan, Icih jeung Mardi geus mimiti digarawe deui kaluar make mobilna sewang-sewangan, sedengkeun Udin ngagusur sapeda lipeutna ti garasi lantaran rek balanja daging jeung endog anu stokna dina kulkas geus mimiti beyak. Kabutuhan sayur jeung bubuahan mah kari metik di kebon, tapi daging jeung endog mah anggar kudu meuli. Lantaran isuk keneh, jadi Udin terurusuhan, Udin rarahala nyetandarkeun sapedahna terus diuk dina trotoar rek nelepon Isak. Tadi isuk meme sarapan Udin geus maca berita ngeunaan kulawarga Sutama anu dirilis ku media Jepang jeung klarifikasi berita anu dirilis ulang ku media Indonesia. Dina 2 berita anu dirilis ku 2 nagara eta Udin nempo aya keanehan. Tina berita Jepang, jelas titik kasalahan aya di Aceng,
tapi dina berita dalam negeri, justru Zidane anu saolah ngalakukeun kasalahan, Udin anu nyaho persis kana kajadian sabenerna langsung ngaduga Aceng geus nemblekeun kabeh kasalahana ka Zidane. Siganna geus aya konflik di kulawarga Sutama, ieu hal hade pikeun Udin, sanajan Udin ken yakin yen anu maehan kolotna kulawarga Sutama, tapi kacecepna ka kulawarga Sutama geus matri dina hatena, lantaran masalah aliansi anti Subrata anu kungsi dijieun ku Zidane baheula pikeun ngalawan Warman, jelas Udin kudu ngajieun perhitungan ka kulawarga Sutama. Ningali kulawarga Sutama anu keur lemah, Udin kudu geus mikiran pikeun ngahancurkeun kulawarga Sutama sacara nyata, pamikirna, ukur Rowli anu bisa dipake alat ku Udin sebagai senjata. Jadi pas telepon ka Ishak nyambung, Udin buburu nanya, "Mangkumaha kaayaan Rowli jeung nu sejena ayeuna?" Ishak nembalan, "Pelayan nembe pisan rengse ngajajabkeun sarapan ka kamarna sewang-sewangan," saurna sadayana dina kaayaan sae, malih Rowli tos katawis tiasa mapah ajib sanaos pingpingna masih diperban. Teu nyarekelan ponsel eueuh anu ngarumaspan, Udin nanya deui. "Teu aya gan, Ishak seri, malih ngaraos langkung aman, sadayana masih sieun diborok ku kulawarga Sutama, saupami disodoran ponsel oge tangtos sadayana bakal nolak." "Jadi eueuh nanaon deui?" Udin nanya, Ishak buburu nembalan. "Mung Rowli anu sok nanaroskeun salira," saurna hoyong tepang margi aya anu bade dicarioskeun. "Rek naon cenah?" Udin nanya deui, Ishak nembalan. "Duka gan, daka mamang atanapi ka pelayan oge teu nyebatkeun nanaon." Udin ngararet kana arlojina, karek jam 7, jadi masih loba waktu pikeun jalan-jalan heula, daging jeung endog mah pan keur asakanan berang, balik ka imah jam 11 oge masih kaburu. "Lamun kitu, kuring rek kadinya ayuna, mangga gan, Priyogi dijemput," Ishak nanya. "Teu kudu, kuring geus di jalan makje sapedah," tembal Udin, bari nutup telepona. Rowli sabenerna teu istimewa keur Udin, ukur saurang tahanan biasa anu kungsi rek maehan dirina. Sabenerna lamun Udin teu butuh pikeun ngalawan kulawarga Sutama mah, Rowli rek dipasrakeun ka Kang Bahar sangkan diparapkeun ka anjing. Sanajan gelis tapi hatena jahat, wajar lamun dipaehan oge, ngan ku sabab Rowli anak jadahna Zidane, jadi ku Udin rek dimanfaatkeun heula, babari pikeun maehan Rowli, tapi rada hese diwarasangkan daek ngalawan bapana, akhirna ku Udin dijadikeun tahanan heula, bakal dititah ngacak-ngacak kulawarga Sutama lamun geus cunduk kana waktuna. Udin mesakan telepon terus ngabiur ngaboses sapedahna nuju ka Patma, kaluar ti Bougainville Villas. Udin mengkol ka katuhu, tapi kadenge sora Unah ngageroan. "Kang Udin," antosan, Udin ngarandek ngerem sapedahna terus ngareret ka lebas sora Unah. "Unah, keur naon di dieu?" Udin memang geus lila tara nempo Unah, saprak Rukmini ngamusuhan dirina Udin geus teu hayang boga hubungan nanaon deui jeung kulawarga Kusumah, mineng nempo Lastri masean Rukmini oge Udin mah geus tara pipiluen, matak rada aneh nempo Unah ayuna jauh ti imah ngajanteng sorangan dina trotoar bari ngageroan dirina. Unah buburu nyampurkeun ka Udin, "Bade ka mana Kang?" "Rek ka pasar, aya naon?" tembal Udin, Unah tungkul rada asa-asa rek nyarita. "Kersa ngabonceng abdi ka Pearl River Regency, teu tebih ti dieu da. Paling 15 menit kana sapedah mah." Udin ngararet kana dangdanan Unah anu rapih, Unah make baju gawe sarta make selop hak jangkung. "Anjeun geus dangdan rapi kitu hayang dibonceng kana sapedah, teu salah, kumaha lamun buuk anjeun acak-acakan kaanginan, naha teu nyegat taksi?" Unah tungkul lantaran ngarasa era, Unah memang acan kungsi ngalaman naek sapedah, tong boros sapedah, kana motor atawa kana angkot oge acan pernah, tapi ayuna Unah butuh pisan tumpangan, dirina teu boga duit keur mayar angkot, ojek atawa taksi, lempang ti jero Bougainville kaluar oge sukuna geus nyareri lantaran make selop jangkung, mana masih jauh keneh, mustahil kudu terus nikra lempang. Baheula Unah bebeakan sok ngahina Udin anu sangsara sarta kamana-mana make sapedah, tapi tengang kaukur satengah tahun Udin mampu jadi panguasa Bandung, tapi sok sanajan geus beunghar jeung jadi jelema anu dipihormat ku sasaha, kabiasaana naek sapedahna teu leungit, matak Unah era pisan. Ayuna Unah munggaran rek digawe jadi SPG perumahan. Unah tungkul, "Abdi munggaran bade didamel Kang, kangge ngabiayaan kulawargi, nini ngajagi bapa sareng dudung di bumi, ematos lami ngantungkeun bumi. Ayuna mung abdi nyalira anu diandalkeun kangge nganafkahan, nanging kumargi abdi teu acan didamel janten teu acan nampi gaji, bujeng-bujeng tiasa naek taksi." Unah lalaunan tangga melong banget Udin, "Akang ulah bendu ka abdi, kajanteunan kapungkur memang kalepatan abdi, ayuna abdi sadar. Awan upami teuras-teurasan ngagugu nini ngiring mika cecep ka akang, tos waktosna abdi janten jalmi leres, tiasa mandiri, teu nyesahkeun sasaha." Udin beki kerung nempo parobahan Unah, malah ayuna cara nyaritana geus make kadap, Udin teu nyangka Unah jadi beda, teu kawas baheula, garihal, angku jeung pika sebelen, nepi ka kungsi dititah ngaletakan urinoir ku Udin di Brilliant Club. Udin teu nempo Unah keur nyandiwara, naon anu kacirina bener-bener kaluar tina hatena, Udin jadi ngarasa karunya.
Akang acan pernah ngalakukan naon wae lamun teu dimimitian, ayeuna anjeun geus robah sikep, jadi eueuh alasan deui pikeun akang cecep ka anjeun, salila anjeun bener-bener sadar kana kasalahan, akang oge lain nu gelo, tangtu bisa ngahampura. Unah tungkul deui bari manggut, hatur nuhun Kang, abdi tos kapok, abdi moal ngulang deui kabiasaan awon sapertos kapungkur, abdi leres-leres hoyong hirup bager bermasyarakat kawas anu sanesna. Udin nanya penasaran. Anjen saurang sarjana ekonomi, nah bet milih pagawean jadi SPG, nah anjen jadi sales perumahan. Unah beki era ditanya gitu, abdi didamel di perusahaan etiket anu nyayogikeun tanagi istri, umumna memang janten SPG, tapi ayeuna abdi janten bagian panarima tamu kangge ngalayanan pengunjung Pearl River Regency anu bade milarian atanapi ninggalan bumi, sanes sales. Unah ngahruk sedih, saprak Bapak Sareng dudung teu damang akibat aya anu nyiksa. Nini miwarang abdi milarian artos kangge biaya tuang sadiditen sareng pengobatan, janten abdi kedah milarian padamelan anu dibayar harian, abdi teu tiasa ngagunakeun ijazah kangge milarian padamelan anu bayarana sasihan, kapaksa saaya-aya dipidamel heula. Cipanon unah kaciri ngucur mapai pipina, Bapak Sareng dudung tos teu walakaya, ukur ngajoprak dina ranjang sagala di layanan, tuang di huapan, ibak di ibakan, micen, kahampangan oge dina ranjang. Udin ungguk, ngarasa beki watir ka unah. Udin oge kungsi nempo Rukmini jeung Isa nepi ka kudu digawe di supermarket, ayeuna Isa eueuh, tangtu sagala rupana bakal ngandelkeun unah anu masih dianggap jak-jak pikeun neangan duit. Samemehna Rukmini ngandelkeun Renal, tapi ayeuna Renal geus teu mere bantuan nanaon deui, wajar lamun kahirupan kulawargana kusuma beki ripuh, katambah Karsidi jeung Dudung dicacadan leungeunna ku anak buahna Renal lantaran nyulik Lastri jeung Cynthia. Ayeuna Renal geus nyaho Udin incuna Agus Subrata. Wajar lamun akhirna Renal nyerah, jadi nurut kana sagala parentah Udin, pikeun nyalametkeun diri jeung kulawargana, Renal geus aya dina pangawasan Kang Bahar, geus moal wanian deui ngabantu sarta ngamanfaatkeun ku kawaga Kusumah. Lamun Udin teu ngahalangan, Renal malah rek ngusir kulawarga Kusumah ti Villa A04, pisa kumaha hayan sangsarana, kahirupan kulawargana Kusumah lamun nepi ka jadi diusir, rek cicing di mana. Tapi sok sanajan Renal masih ngijinan kulawarga Kusumah cicing di villa, Renal masih hayang nambahan kasangsara anakku cara ngabebaskeun Gena CS, ditita cicing babarengan Saimah jeung kulawarga Kusumah. Udin nyaho, sanajan kulawarga Kusumah masih nyicingan villa milik Renal, tapi hirupa teu beda jauh jeung galandangan di luar, kahirupana moal bisa tenang lantaran salawasna bakal diganggu ku Gena CS. Sabenerna lamun harita Rukmini teu sombong mah, Gena CS masih bisa dimanfaatkan pikeun ngabantu, ngan hanjakalna Rukmini geus nyinggung perasaan Gena CS, anu satadina Gena CS ngahormat, ayeuna malah jadi musuhna Rukmini. Antukna anu katempuhan unah, matak Udin ngarasa watir ka unah. Pearl River Regency teu jauh ti dieu, nah anjeun teu lempang. Unah tungkul ngajejek sabelah selobna sangkan muka, terus nembongkeun kenengna ka Udin. Tinggal Kang, sampeyan abdi tos lecet, abdi tos teu kiat deui mapah. Abdi ningal akang ngalangkung kana sapeda, janten abdi ngalirenkeun akang, tapi upami akang teu kerasa ngajajabkeun, nya teu sawios, nanging abdi pasti telat sumping, ayeuna tos tabu 7 langkung, padahal tabu 8 abdi tos kedah didamel. Pas Ima Udin kadatangan para gegeden anu marere hadiah, sabenerna unah geus boga rencana pikeun datang ka Ima Udin hayang menta dihampura sarta nawarkeun diri pikeun jadi pembantuna, tapi harita Udin sakulawarga kaburu indit arulin ka Ciater. Pas nu sejen balik, Udin masih acan balik keneh lantaran cenah keur indit ke Jepang, jadi unah acan sempet menta hampura secara langsung, karek bisa diungkapkan ayeuna. Udin masih ngarasa berat pikeun nganteurkeun unah. Salian ka pasar, akang masih loba kaperluan sejen, jadi hampura akang moal bisa nganteurkeun anjeun ka Pearl River Regency. Unah akhirna nyerah, teu sawios Kang, abdi bade mapah, ti dieu bade muka selop, tos caket nembe diangge deui, hapunten abdi tos ngaganggu perjalanan akang. Udin nanya bari ngaluarkeun ponselna, coba akang menta rekening anjeun, akang rek mere keur ongkos taksi. Teu kedah Kang, sawios, tembal unah bari mundur ngajauhan Udin. Udin seri, bari muka aplikasi mobile banking dina ponselna. Naha, akang ikhlas, teu nanaon, sok sebutkeun nomer rekeningna. Tapi unah teu nembalan, kalah ka Cipanona ngucur deui, unah teu nyangka, Udin anu baheula mineng dihina ku dirina, ayeuna rek mere duit pikeun ongkos taksi, jelas unah ngarasa handal, ngarasa dirina beki salah, ngarasa era, unah ngarasa teu pantes narima pamere Udin, teu pantes narima kabageran Udin, unah hayang buburu lumpat ngajauhan Udin, hayang neangan panyumputan pikeun ceri lantaran ngarasa kehel ka dirina sorangan anu bodoh. Nungguan naon deui, kadiekeun nomer rekeningna Udin seri. Unah tungkul bari nyusutan Cipanona, abdi teu kagungan ponsel Kang. Anjeun teu boga ponsel, Udin kolohok. Zaman kiwari asa aneh lamun aya awewe ngora bari penampilan modis teu ngabogaan ponsel, tukang beca wae anu panghasilana teu puguh barogan ponsel. Nempo Udin kolohok,
una beki tungkul era, ponsel abdi tos dirampasku pengawalna Renal. Kulawarga Kusuma memang geus bener-bener sangsara, una anu baheula angkuh, tara kakurangan duit, ayuna mah ngalaman kumaha rasana jadi jelema sangsara, nepikeun ka ponsel wae teu boga. Udin akhirna ngarti kunaon ti tadi una nolak dibere duit, saenggeus nyaho Udin incuna Agus Subrata. Renal memang jadi ngewok ka kulawarga Kusuma, wajar lamun kabeh ponsel milik kulawarga Kusuma dijabel sabab Renal sieun terus-terusan di teleponan, Renal embung diganggu, embung diririweuh deui ku urusan kulawarga Kusuma. Udin teu nyangka akibat hukuman dirina ka Renal bakal ngarembet kana sagala rupa, Udin bisa wae marentahkeun Renal pikeun mulihkeun kahirupan kulawarga Kusuma sangkan tepati sangsara teuing, tapi saenggeus dipikir deui, ngarasa watir ka Una hungkul acan cukup, sabab Rukmini, Karsidi jeung Dudung acan ka tembong babalik pikir, masih kudu ngajalanan hukuman akibat tina kalakuana sorangan. Kasalahan Una sabenerna teu pira, ukur kapangaruhan ku batur hungkul, ngahiji jeung Ibro kabawakeun ku Ibro nepikeun ka kudu diusir ti Bimaraya, ngahiji jeung Rukmini kabawakeun ku Rukmini, ngahiji jeung Firman kabawakeun ku Firman, ngahiji jeung Barena kabawakeun ku Barena nepikeun ka kudu ngaletakan urinoir. Udin jadi mikir hayang nulungan Unah, hayang mere pagawean anu pantes keur Unah, anu katembongna ayuna Unah geus robah, sanajan Udin kungsi dinyenyeri, tapi Udin lain jelema deleka, tetega ari kudu terus nyiksa Unah anu geus bener jeung bager. Piraku Renal anu geus sababaraha kali rek maehan Udin, tapi Udin masih bisa ngahampura keneh, sedengkeun Unah anu kasalahana teu pira teu bisa dihampura, beda deui jeung adi betengna Renal, nyaeta Nanang, anu geus maragatkeun loba nyawa sarta nyiksa balita yatim piatu, eta mah paeh oge pantes. Udin akhirna mesakan deui ponselna terus modokan sakuna, neangan susuganan aya duit kontan nyelap pikeun dibikeun ka Unah, untungna aya 50.000, buburu dibikeun ka Unah. Ieu keur naek taksi, hampurangan aya sakitu-kituna. Unah masih asa-asa, dirina tetep era, ngarasa teu pantes narima pamere ti Udin, sanajan ukur 50.000, keur Unah eta geus leuwih ti cukup tibatan kudu lempang, ongkos taksi paling ukur 15.000, cukup pikeun bulak-balik, sesana bisa keneh dipake meuli dahar di kantin. Gaji anu dijanjikan ayuna ukur 100.000, salian balikna kudu meuli dahareun, Unah oge kudu nebus sababaraha resep ubar ka apotek keur Karsidi jeung Dudung. Sabenerna sameme ubar beyak, Karsidi jeung Dudung kudu dibawa kontrol, ngan ku sabab biayana tangtu bakal leuwih gede, jadi ukur bisa meulian ubarna hungkul, tangtu cagaurna oge bakal leuwih lila, kontrol butuh nyewa ambulan pikeun mawa pasiena, kudu antri, mayar biaya pamariksaan jeung sajabana, jaba eueuh tanaga lalaki anu bisa ngangkat awakna ti kamar kaluar, piraku kudu digugusur deui saperti waktu munggaran balik ti rumah sakit. Katamba duanana kakurangan gizi lantaran dahar sakapanggihna, ieu geus nambahan parah kondisi awakna ayuna, mustahil bisa cager dina satengah tahun kaharep. Jadi Una boga tekad pikeun neangan duit saloba-lobana, anu kudu diomean ti heula kondisi awakna, daharna kudu cukup jeung bergizi, sangkan kakuatan awakna ningkat. Akhirna sanajan bari ngadarek dek Unah nampanan duit ti Udin. Hatur nuhun Kang, abdi memang teu kagungan artos pisan, mugia rejeki akang nambihan. Udin ungguk, sok cegat taksina, bisi anjeun telat. Mangga Kang, Una ungguk, nepi ka jam sabaraha digawena, Udin nanya. Dugi ka tabu 5 sonten Kang, tembal Unah, Udin ungguk deui. Akang rek indit, hati-hati di jalan, Unah manggut, salira oge hati-hati Kang. Udin teu nembalan, langsung ngabiur deui ngabose sapedahna, Unah melong tonggong Udin anu beki ngajauhan bari ngucapkeun syukur dina hatena, Unah geus ngarasa regreg lantaran Udin daek ngahampura, teu nyimpen dendam ka dirina. Nepi ka Patma, Isak nyampak geus nungguan, ningali Udin datang make sapeda Isak ngarahu mangkarunyakeun. Agan tos teu cocok ngangge sapedah ka mana-mana, kunaon teu ngangge mobil anu ti Salman, agan teresep kana supercar. Udin ungguk, teu praktis mang, terlalu mewah, sorana gandeng, kuring haroream jadi perhatian batur. Isak buburu nanya, mobil naon atuh anu dipikahoyong, wiosku mamang dipangagalekeun kangge anggeun salira sadidinten. Udin gogodek, teu kudu mang, kuring leuwih nyaman make sapeda, ngaeta ban tukangna rada kempes, jadi berat di bosena, mun bisa, mamang nitah jelema pikeun nambah angin. Isak ungguk bari ngageroan saurang security, tambahan angin heula ban tukangna, mun geus beres kumbah, terus parkirkeun deui di dieu, ulah poho tungguan. Mangga pa, tembal security bari ngagusur sapeda Udin. Nempo sapedahna dibawa Udin ngaradat ka Isak, hayu bawa kuring ka kamar Rouli mang. Manggagan, tembal Isak bari lempang ti heula, Udin nuturkeun, duanana langsung naek kana lift nuju ka lantai pangluhurna. Lantai luhur anu dimaksud aya di sahandapan taman gantung, ukur aya sababaraha kamar sesana ruangan administrasi hotel tempat ngantorna para manajer jeung pengelola sejena, kasup kantorna Isak oge aya di lantai eta.
Rowli ditempatkan di salah sahiji ruangan anu geus diroba dekorasina jadi kamar sare sarta tempat latihan silat. Harita perbandina suku Rowli geus dibuka ku sorangan. Rowli make korset sarta pakaian dalam olahraga kiriman pelayan. Rowli geus ngalakukeun warming up terus latihan sababaraha jurus sarta ngalatih tanaga dalamna. Sanajan tingkat kanuragan Rowli geus luhur, tapi latihan fisik mah tetep perlu. Jadi teu paduli kana pingpingna anu acan cager bener, Rowli kudu tetep latihan. Silat ibarat urang keur ngojay ngalawan arus, lamun dicicingkeun, kamampuanna bakal mundur terus. Jadi kudu rajin latihan sangkan terus aya kamajuan. Tapi salila latihan Rowli teu ngarasa tenang, konsentrasina teu bisa fokus, pikiranna terus manteng ka Udin. Pas keur mikiran Udin bel panto disada, padahal acan waktuna dahar berang, mustahil pelayan datang pikeun nganteoran dahareun, lantaran ngarasa geus teu pesen nanaon deui, Rowli ngadadak atoh, sabab langsung ngaduga, tangtu anu datang Udin. Rowli ngalengka ngadeketan panto terus dibuka, pas nempo memang Udin anu keur ngajanteng di luar, Rowli bungah bari seri. Kang Udin, akhirna salira ka dieu. Tapi Rowli buburu sadar dirina keur latihan, awakna masih basiu keneh ku kesang jaba ukur make singlet olahraga jeung calana pondok. Oh, hapunten Kang, abdi gentos anggean heula, ceuk Rowli bari buburu nutupan deui panto. Udin sabenerna teu boga maksud pikeun nempo awak Rowli sawaktu biu muka panto, tapi Rowli katempona eran pisan, Rowli buburu make jubah mandina, terus balik deui muka panto. Nempo Udin, beungeutna masih katembong bararem, hapunten Kang, nembe abdi muka panto tanpa sadar kana anggean nyalira. Sanajan Rowli saurang ahli kanuragan hebat, tapi jiwana mah tetep awewe ngora anu acan kungsi ngalaman bobogohan sama sakali, wajar ngarasa era panggih jeung lalaki dina kaayan make papakean minim kawas tadi, keur kitu mah Rowli geus teu jiga saurang jawara anu kejem deui. Udin ukur seri, sanajan ukur nempo saliwat, Rowli mirip jeung Auxe sarta Nanako, lantaran rajin ngalatih fisik ti leutik, jadi tiluanana memang boga pangawakan anu luar biasa, sesek jeung gesit. Bedana Nanako jeung Auxe teu ngabogaan sifat jahat jeung telenges, Auxe centil, rada tomboy jeung manja, babari akrab jeung sasaha, sedangkan Nanako lungguh jeung lemah lembut. Pamorna gede, pikaseraban, Rowli kucem jeung judes, sorot panona seket gede kacuriga, tapi dina hal kamampuan bela diri, tangtuna Rowli leuwih unggul. Nanako jeung Auxe mah acan bisa ngolah tanaga dalam. Ukur di harapan Udin sifat Rowli beda, daka batur mah galak, sentak sengor, tipe polotot lamun nyarita. Persis kawas ka Udin samemeh bisa ditalukeun. Udin nyarita ka Rowli, kumaha, anjeun betah cicing di dia. Rowli buburu nembalan bari seri marah mai, katampi pisan Kang, abdi tos lami ngadangu fasilitas sareng pelayanan Padma terbaik sa Bandung, abdi nyalira teu nyangki bakal ditempatkeun di dia, hatur nuhun Kang. Udin gogodek, teu kudu nganuhungkeun ka Akang, sabab Isak anu nanggung jawab operasional Padma, nyadiakeun 2 kamar keur anjeun sarta kru kapal lain masalah gede. Lantaran ngarasa kurang pantas ngajak ngobrol dina lawang panto, Rowli buburu nyarita. Mangga kalebet Kang, ngobrolna bari calik supados langkung nyantai. Udin ungguk terus ngalengka ka jero diuk dina sofa, lantaran anu dicicingan ku Rowli eksekutif suite mewah, jadi aya ruang tamu, ruang makan, kamar tidur jeung ruang latihan khusus anu kapisah. Nempo Udin geus diuk Rowli buburu nyicikeun enteh anu geus siap dina teko pemanas kana cangkir keur Udin. Mangga bari ngalet Kang, Udin ungguk, nganuhungkeun bari narima cangkir enteh tina lengan Rowli. Udin ngararet kana TV anu parem, terus nanya. Anjeun teresep lalaju TV, Rowli tungkul. Langki Kang, taraf pangangguran ningal TV, salami di dieu TV teu acan kantos dihurungkeun, waktus kosong abdi diangge kangge latihan teras, kalioresan tatu dina pingping oge tos sakinten, janten asa lebar upami awak teu digerakeun pisan. Udin ungguk, Akang rek ngabejakeun masalah kejadian di Jepang, sabenerna geus disiarkeun dina TV ku CNN ti penting keneh, pamarentah Jepang geus ngumumkeun ayana kerjasama Aki Anjeun, Aceng jeung pasukan bela diri dina ngahianat ka Anjeun, jadi bener, duanana ternyata sakongkol. Rowli langsung kekerot, Aceng sanes Aki abdi Kang, abdi teu kagungan Aki anu kagungan sifat licik sapertos kitu. Udin ungguk deui, Akang ngarti, Anjeun pasti ambek ka Aceng. Rowli tungkul, hapunten abdi nembe motong cariosan, mangga lajengkeun. Udin seri, tapi telila berita Indonesia ngumumkan yen Bapak Anjeun, Zidane, kabur ka Australia. Rilis beritana nyebutkan lain Aceng anu geus hianat ka Anjeun tapi Zidane ngarepkeun Anjeun paeh di Jepang pikeun micen kawiwirangna lantaran ngabogaan anak jadah hasil hubungan taresmi. Rowli langsung pias bari kolohok, mustahil Kang, mustahil Bapak kagungan niat kitu, Bapaknya ahan pisan ka abdi. Udin kerung, terus, Anjeun leuwih percaya kana berita anu mana? Jelas eta mung rekayasa Aceng, tembal Rowli tatak. Naha, naon alesana, Udin nanya deui, Rowli ngajelaskeun. Abdi tos ngabdikeun diri janten pengawal satia Bapak Salami 5 tahun. Salami eta bapaknya pisan ka abdi, sagala kaperyogian abdi diperhatoskeun, abdi diwara bisnis,
disamikan sapertos ka anak sana, Ziu sareng Zufri, upami memang aya niat maehan, kunaon kedaku cara kia, teka hartos sama sakali. Rowli ngarau terus nyarita deui, benten sareng Aceng, sanaos payunan mah anjeuna oge ngangken incu ka abdi, tapi kejem, masih ngabentenkan abdi ti incu inkuna anu sanesna. Aceng kagungan sifat ngahalalkan sagala cara kangge ngajagi nami kulawarga, bade anak, minantu atanapi incu, upami aya anu ngalakukan kasalahan, Aceng tara asa-asa masihan hukuman. Jelas Aceng anu wantun hianat ka abdi, sanes bapa. Udin umbuk panuju, sabab pamikiran Udin oge memang kitu. Dina kejadian di Jepang, jelas Zidan mah teu salah, geus ngabebaskeun Rowli, ngan dina tindak lanjutna, Aceng anu ngarobah rencana. Pamikir akan sarua jeung anjeun, tina urutan kejadian secara logika memang dalang anu sabenerna Aceng, Zidan lain kabur ka Australia tapi ngahaja diungsikeun ku Aceng pikeun meresihan ngaranna. Rowli ungguk, Aceng paling kawasa di kulawarga Sutama, sifat kapamimpinana arogan, tara keresa nampi saran atanapi kritikan, sanaos bapa putra pangagengna anu mangrupakeun ahli waris utama. Tapi tekagungan wewenang anu nyata, sagalana masih disetir ku Aceng, bapa ibarat boneka, upami aya tindakan bapa anu nyenyawanan sarta dianggap ngalengkahan wewenang Aceng, bapa pasti bakal disusulan lak-lak dasar, tina hal eta wae tos jelas, pamohalan bapa wantun hianat ka abdi. Jadi naon rencana anjeun kaharepna, Udin nanya. Rowli buburu nembalan, abdi teu uninga katerlibatan bapa dugi ka mana, naha uningan kana sagala rencana Aceng sate acana atanapi henteu, kumargi kitu. Abdi teu acan kagungan rencana naon, sapertos anu kantos disebatkan ka akang, abdi bakal teras di dieu bari ngantosan instruksi ti akang, naon wae parentah akang, abdi pasti bakal tumut. Udin ungguk, terus nanya deui, lamun akang boga rencana pikeun ngahancurkeun ekonomi kulawarga Sutama, anjeun rek mantuan. Rowli ungguk tanpa ragu, salami teu dipiwara ngorbankeun jiwa, abdi keresa kang, abdi oge tos gereget hoyong enggal-enggal ngacak-ngacak kakawasaana, sifat jahat Aceng kumargi kapangaruhan ku harta anu tos teu kawadahan. Upami ekonomina hancur, pasti moal telenges kawas ayuna. Udin ungguk, lamun kitu, mimiti ti ayuna anjeun kudu siap-siap. Rowli ungguk bari kekerot, upami diwidianku salira, target utama abdi ngahancurkeun Aceng sareng anu sanesna, tapi abdi alim kagungan urusan sareng kulawargi abdi nyalira, Zidan, Ziu, Zufri sareng Liona sanes musuh abdi, nanging anu sanesna pasti bakal dibabat ku abdi. Udin regrek ngadengena, cingcirining Rowli masih boga rasa hormat jeung nyaah kadulur. Hatena acan paeh total, masih bisa ngebedakeun mana musuh jeung anu lain musuh. Lamun Rowli wani nyilakakeun baba jeung dulur-dulurna sorangan, Udin oge memang teresep, kudu leuwih waspada nying harapan jelema model kitu. Keur Udin, sanajan Rowli jago, tapi lamun dina hatena teu boga rasa kamanusaan jeung teu boga kanyaah ka sasama, teu beda jeung sato, nu kitu teu pantes hirup, kudu buburu dipaehan, teu beda jeung kiwaja, teu pipilih dina maehan jelema, anu salejeng bener kabeh dibabat, ukur iblis anu boga kalakuan kitu. Matak harita ku Udin dibere tindakan anu pangkejem-kejemna. Rowli oge memang kungsi ngabantai kabeh kulawarga Matsumoto. Tapi eta lantaran parentah, nyatana Rowli tetep masih boga rasa hormat. Hartina sifat manusiawina masih aya. Sarua jeung tugas tentara anu dititah perang. Lantaran satya kapimpinan jeung nagara, pasti moal ragu ngababat kabeh musuhna tanpa ampun. Lain waktuna perang mah, balik deui ka sifat asalna, ngabdi pikeun ngalindungi masyarakat sarta hormat ka sasama. Nyambung.